resepnya mah. Pamajikan loba hutang ayo lagi iya kolektor aduh cenah mudah-mudahan Gusti ampun loba nu nagih ieu urip teh pamajikan kasih Oh no. nagih ieu aduh ampun Gusti Allah. Bu, panas, eueuh rasaan. Panah lama baturan asugan weh, nulungan ieu boga duit. Bejana geus beunghar mah. Oh. Di mana euy? Yang kena kadang euy. Oh. Minta tulung tuh, bisa teu? No, orang banyak tolong teh. Iya orang butuh duit boga teh duit. Kenapa raha? 1 juta aya nu nagih ieu kolektor. Semoga sejuta mah. Sabaraha we lah bogana lah. Aduh teuing ieu ripuh. Ayo 1000. Keun wae lah 1000 oge lah. Yang penting mah aya jangan mayar ieu. Duh. Mana di mana tuh? Ieu di imah. Imah teh di mana nurung lain. Heeh. Di dieu da imah urang mah kos kieu atuh kumaha ayana heueuh. Kaduruk imah mah. Heeh, hayu ieu. Oke orang nuruknya. Nya sok diuruk we. Heeh. Heeh lah. Ayo. Waalaikumsalam. Nah, geus euy. Aya nu mantuan, mayar aya mah alhamdulillah ya Allah. Aya can datang ongkohna cenah rek mere nginjem teh kumaha babaturanna deuh. Ih, ieu teh lila nungguan teh nyawa. Aduh ini. Ya kandang nu sabaraha ya. Kandang saking kulobana kos ieu hiji kota kauruskeun. Coba ningguin tahu kudu naon ge. Tuh, aing tah nyatu tah. Nih asa runtah. Ditangkal kok jorok micen daun ka dieu. Di kandang naon di. Nang mana muat kitu? Sok, berapa sok? Kayak gaji ditransfer lah. Gampang transfer lah. Aing ieu babaturan nih. Besar mili telepon. Makanya jauh di mana di mana mah Tegal Gulu Setra naon mah. Gua pakai Gojek gimana? Ke gaji. Wae. Nah, digojol deh. Kakanyan. Oke. Pakai gokar ah. Karek boga 2 batangan can aya nu datang deui. Nah, ieu aya geuninganan. Cing saya telepon langsung lah. Telepon. Halo. Oke, siap, merapat. Cus. Ayo oge milik mah di mana we? Geus siap. Mang, eta kopi jeung udut jeung kabayar. Ya. Tuan ka dieu lah. Aya ojekkeun ya. Kang, para nah, aing mesen mobil datang motor. Ayo, Akang balik ke mana enak? Ka Sumatera.
mah teh nah jauh-jauh deui. Deket, saya belum bayar. Bayar lah. Kang. Sing bener awas ya. Oh, ngos, bro. Oh no. Mundur. Aduh, parah. Gus dia weh. Ampun aya. Gus, kayak di transfer weh. Transfer atau nggak lah. Di gue nya tuh, mereka balik jalan dinya udah kadinya. Mau. Nya kayak transfer lewat eta Atem. Apa Atem? Syukur ya apal mah. Balik ojek teh. Tuntun, seres batu. Tuntun, seres batu. Dijawab nak hayam halus. Tali pocong parawan. Tuntun, seres batu. Punten, seres batu. Wanu icingna hayam gitu. Mun lu kue hayam ngejawab teh. Teh jelema marmot. Ih, kunaon teh maneh teh? Gering euy, aduh. Gering. Menang diuk henteu? Menang sok. Yang senang ngelapan. Geus sok. Bising urang icarana menang ti ieu menang ti hayam saya hayam pareuman mah gitu gandeng. Keun eta hayam urang euy di dinya di inguan. Atuh lain jual hayamna tuh. Engke mun ieu nyaah leutik keneh hayamna di ditu. Geus gede kakarak dijual di ditu. Entah tuh, aing boga pep. Ngepep. Ieu tah, kopi pep. Pet, Oh, pet mah nu modal. dompet teh merecet eta teh. Lain. Kunaon maneh teh? Keur gering, aduh, ieu keur mah gering, ditinggal pamajikan. Banu nagih di kolektor, aduh. Mending melas pisan sama hirup modal we tuh. Udah kumaha jelema teu boga mah kieu. Lain. Ai mana teh rek kinyem sabaraha urang teh. 1 juta jeung bayar kolektor tadi kan nelponan we kolektorna ke Emang beak sabaraha kotak sih teh? Yeh, eta mah atuh kolektor. Heuh kolektor beak sabaraha kotak. Teu apal tah Tukang bota. Yeh, eta mah bota beda deui mah kolektor eta motor nih. Eta motor, tukang Iya. motor, Oh, tukang non. bagian motor. Langsing. Leasing, eta mah leasing ka dieu. Leasing mah teh geuning. Non tuh modal leasing. Ngising, eta mah ngising. Lain ebi dina bejana HP mah 1000 sih teh nginjem teh cenah. 1 juta. Yang geuskeun wae mun eueuh mah 1000 we. Tah, kieu we teh namanya. Orang kan ieu boga duit. Ayolah karena di pacuan HP menang pangmelikeun domba kemarin domba si Ison. Beres atuh. Heeh. Jeung mah beunghar aya nama. Tuh ieu. Naon ieu? Pep. Oh, pep eta. Nah, heuh wayahna nya. Ieu urang lain moal nginjeman gede da bieu ngomongna 1000, urang ieu aya 2000. Oh. Nah, ke mikeunna 1 juta ka urang ya. Oh. Heeh. Nuhun atuh nuhun ya Allah. Kapura ieu. Nuhun. Heeh. Kita deung kolektor ka dieu. Ai Kolektor ka dieu kudu. lain. Nagih. Ari maneh teh gering naon atuh geringna? Panas tiris, puyeng leuleus Panas dieu. tiris coba. Ih geuning heuh. Aduh, si maneh mah euy. Sama juga nu latah gitu Emang geringna. Gering naon? Keur mah ieu cantik. Maaf, ieu non loba nu nagih, keur mah loba nu nagih, Oh, pamajikan ditinggalkeun urang Oh. teh. Eta bisa heuh nya wayahna ya. Urang teu dia nempuan lagi duit teh bisa Oh, salah. bae kajun. Tah ieu cekel laku maneh duit teh ku urang diekeun deui nya. Kan ieu wayahna ieu duit kudu jadi 1 juta nya. Keun wae lah, rek 1 juta ek baraha oge yang penting mah urang nitip.
nya nitip nya duit teh ngan omat ieu mah. Eta kunaon dicopot deui duit Oh teh iya, no aya hari ieu. Kalau mun geus boga duit di deui nya ka urang, heeh. Iya kumaha ieu teh. Oh, heeh. Ya, kayak gitu mah geus kitu nya. Urang Nuhun ya, nuhun. Itu domba aduh aing teh. Beres atuh ayeuna euy, jadi juragan domba euy. Awak gede ayeuna mau pikiraneun. Aduh, baheula mah leutik ciga urang kieu. Bingung urang teh euy ieu teh. Naon? Mari si ieu saha Ariel Tatum yang minta kawin Aduh, beres bener. Terus si ieu non si Cinta Launan, Laura. Heeh. Hayang ieu, hayang minta tunangan. Oh, beres. Pada urang geus jadi bos domba. Syukur atuh syukur aing geus Urang bener ge teu pira ngaieukeun. Ieu tadina mah domba teh heuti ta syuting. Si Ison geuning apal teu. Oh, si Ison. Heuh ta eta si teh. Aduh, Si Ison Desip geuning. Oh, Son Desip. Domba teh lain. Domba teh ya geuning anu kartun. yeh Anu nah mana tuh? Urang mah aja di kartun. Anu aya nama nu diedit jadi kartun, aya nu aslina mah aya domba judulna. Boga lama ongko. Domba teh reuneuh ku anan gitu teh si Anan. Anak Mang Aep, Pak Ustaz. Oh, nya eta mah laguna asa kitu. Kan miwelas teh si Anan euy tinggalkeun pamajikanna. Sarua abi oge pugu ieu teh. Karena kawin sabulan. Heuh nya. Begitu mah. Nuhun atuh nya. Nuhun. Aduh. Lain maneh mah boga ngaran teh alus Samili. Nyakeun wae yang penting mah ku kolot dibere aran Samili oge. Erek Samili ek kot sarua jeung awak gitu leutik Samili. Ieu na kumaha atuh gitu. Atunya sok abi tarima nikah dibayar kontol. Wow. Atunya kitunya. Nuhun ya. Ayo nya urang ka Dede nagih we nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aing minjem 1 juta teh dibere 2.000 dengan ieu teh. Mah ka nu naon 2.000? Kan wae lah yang penting